Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah orang tiasa patepang deui ngalangkungan ieu konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi gitu aduh. Sareng ya utami nama hiburan anu dina danget ieu sejeneraskeun hanca carios carnyam anu dibantun tina novel gitunya, novel karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu judulna Kemelut di Istana Sri Bima, tetapi bancang pakewuh di Karaton Sri Bima gitunya kirang langkungna lah gitu. Ieu teh salah sawios buku tetapi buku kahiji tina trilogi Senja Jatuh di Pajajaran. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, sing dipaparin kasehatannya sakula wargi lahir sinareng batin, oge sing mararajeng dina sagala rupi ikhtiar anu nuju dipajeng. Hatur nuhun tekandat ku sim kuring didugikeun ka para wargi kaum dangu netizen sadayana saperkawis pangrojongna anu mangrupi mancot teras kana konten-konten YouTube Capruk Radionet, oge anu parantos ngelaikna atanapi ngajempolanana, anu parantos komentarna nya nyerat komentarna hatur nuhun, oge anu parantos nge-sharekeun atanapi ngabagikeun link kontena. Carios anu kamari teh tos dugi kana kayaan eta Ginggi ngarerepnya ditampi ngarerep di lembur cae. Tos tepang sareng Ki Banen, Ki Ogel sareng Ramadonglo salaku kokolot di eta lembur. Nah, kumaha carios lajengna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun. Ayo, sok jang sok, nyang akun dah sok, saya sok, yo, Iya, ini si Ganu rawas gitu tak cacamuilan aki. Emang dah, yo kulub, yo, ayang mang caca, ente. Para wargi kaum dangu Ramadonglo harita ngagebah Ginggi. Sok sanajan karasa ku Ginggi beungeut na beureum ku era, tapi ceg eta Ginggi kana wadah cai tuluy dieusian ku cai tina kendi. Nalika ngaregot karasa seger ku manehna cai kendi nu ageleser maseuhan ti corona. Manehna karek sadar yen ti isuk beuteungna can keeusian kadaharan. Atuh ningali ngabarakna susuguh teu antap parah deui eta habek wae eta dihuap-huapkeun. Aduh eta Ginggi nya. Ningali kitu Ki Banen jeung Ki Ogel ukur ngeh keh bari ngilu ngahuap. Aduh, asal maneh tunjun kaonaran, diriuhan, pek maneh ngaso di dieu jang. Atawa keur saheula anar mah cicing heula we di dieu. Sabab ieu lembur keur butuh ku tenaga budak ngora. Ki Banen milu mairan. Ginggi neuteup ka maranehna. Nya, keur perlu ku tenaga tugur ieu teh. naon eta teh? Das, ieu budak teh meni sagala teu nyaho nya. Ti tadi hayo we tatanya. Segala rupa teh ditanyakeun. Ceuk Ki Ogel bari nyapek kulub sampeung. Maneh mah urang gunung atawa urang padusunan anu jauh ti ramean nya jang?
Segala tanya gitu tanya. Yo tanya. Ma teh. Oh. Oh, cek ceritakeun atuh. Di mana ari maneh sabenerna? Mun ceuk maneh kuring sanggup pikeun jadi togor. Kuring daek jadi togor. Cek Ginggi nyalenggorkeun obrolan. Keun bae ancep oge. Mun manehna keukeuh kana pamadeganana. Cek Kirama ciga nu ngamaklum. Menor da kitu Rama. Kuring mah daek jadi togor. Sok. Cenah maneh teu nyaho naon ari tugur. Ai togor teh naon atuh? Tugur teh ya. Nu purah tugas ngaronda jaga peuting kitu. Nah ai lembur keur teu aman kitu. Ari aman mah aman. Tapi disebut teu aman nya bisa oge. Nya lah nya kitu teh ya. Nah sok aya begal atawa rampok ieu kaya lembur kumaha ieu teh? Rama. Cek Ginggi neuteup ka Rama Donglo. Yo, jelema jahat teh aya di mana-mana. Pasipatan jalma jahat eta teu nempel dina diri begal atawa rampok bae. Tah ari nu ngaranna jelma jahat mah pasti teteh matak tumaninah kitu kasararea kitu. Eta kalah Kibane nu ngajawab. Oh, nya bener kitu Jang. Geus lah geus. Teu hade nyuguhan tamu kuno kadaritu lah. Cek Rama Donglo bari ngepeskeun leungeunna ka Gigir. Ye, panen. Kumaha? Nya leuwih hade geura perenahkeun ieu tamu teh ye siapkeun keur meutingna. Teu kudu hariwang. Unggal peuting ge aya tugur anu jaga peuting pan. Hayu atuh Jang. Cuak anter ka Balai Gede. Cek Kibane saenggeus Ginggi reng sadaharana. Kumaha? Balai Gede. Balai Gede. Ari Balai Gede teh tempat gempungan urang lembur. Mun aya nu ngilu ngararep, sok sarare teh di dinya. Ceki Ogel bari nguniang nangtung. Ari Ginggi sabenerna mah masih keneh betah di eta tepas. Tapi kulantaran Rama Donglo ge geus mere isarah, nya akhirna Ginggi ge nguniang tuluy nuturkeun Ki Ogel jeung Ki Banen anu geus leumpang ti heula. Para wargi kaum dangu saacan indit Ginggi ngeret heula ka lawang panto ka tengah imah. Sugan we masih bisa nempo wanoja anu tadi teh. Tapi teu kaciri nanaon di dinya teh. Sok komo cemporna ge geus dipareuman ti tadi keneh. Mananya gadis tadi teh aduh si cantik. Wah. Jadi kuring teh kudu sare di Balai Gede Ki. Ginggi tuanya kaki Ogel. Nya, Balai Gede atau apa seban sok dipake gempungan kurang lembur mun aya nu kudu dibadamikeun. Tapi sok oge dipake anu ngarerep nalika aya nu kapeutingan. Ceki Ogel anu laleumpang jeung Ki Banen. Tapi kuring mah teu bisa sare sore-sore Ki. Kumaha mun kuring sare di garduh we ah. Milu ngaronda we jeung tugur nu sajen kitu. Ki Ogel jeung Ki Banen silih tetep pok Ki Ogel nyarita. Nah maneh bisa dipercaya gitu. Kumaha mun kalah maneh anu dibabadog ha? Kumaha rek puak paok. Pan kuring ditalingakeun ku tugur lin di ditu teh. Nya. Ki Ogel seri leutik eta ras kana jalan pikiranana pok nanya ke Ki Banen. Ya mun kitu kahayang maneh mak hayang maturan tugur kitu nyapek bae. Kumaha Ki Banen? Nya kumaha hadena we Ki Ogel lah. Cek Ki Banen anu bangun teu pati malire. Tah, mun kitu sok atuh wawuhkeun kuring ka tugur anu sajen kenya. Apaan anu jadi tugur peuting ieu teh? Ukur kuring jeung Ki Banen. Nya paling ke aya 2 urang deui lah. Tembal Ki Ogel. Teu lila maranehna anjog keur disebut gardu teh. Ari gardu teh hiji wangunan mirip imah ngan ukuranna kawilang leutik saukur 2 depa ka 3 depa. Teu make hahalang nanaon, ukur tihang we ditambah sarupanding alat jaga keamanan kaya ning pakarang kohkol jeung nu sajena. Maranehna guk gek dariuk dina bale-bale. Ginggi nitenan sababaraha pakarang jeung parabot anu ditunda di juru. Di dinya teh aya tumbak, aya cangkalak, nu mangrupa tali tina awi pikeun ngiket tahanan.
Aya oge brangkar keur ngangkut anu pingsan. Aya oge hiji alat anu matak panasaran keur Ginggi. Eta alat teh rupana siga tumbak, tapi congona melengkung siga tanduk muning nu dijieun tina sabangsa beusi. Oi. Ada itu naon itu? Ki. Ada nu itu naon ngaranna tuh? Ginggi nanya beri nunjuk ka eta alat. Oh, nu kitu ngaranna cagak. Gunana pikeun nyedekeun jelema nu keur diudag atawa rek ditewak. Jadi ku eta alat mah eta jelema nu rek ditewak teh dipepedkeun. Meh teu bisa leupas deui kitu. Sabab kakurung ku eta congon anu melengkung kitu tah. Oh, kitu. Geus kitu geuwat talian eta leungeun jeung sukuna ku tali cangkalak nu eta tah. Jawab Ki Ogel bari tudah-tuduh nunjuk kana tali cangkalak. Eta sering dipake eta teh alat teh kutugur eta teh alat teh. Oh, Heueuh sering dipake alat-alat eta kutugur tara eta teh efektif henteu. waduh, aya bahasa efektif sagala. Ah, nya teu sering oge lah. Sabab biasana rampok atawa anu niat jahat sok nyingkahan patelak jeung tugur. Mun urang keur balangah manehna asup, mun urang keur siaga maranehna eueuh. Si ucing-ucingan kitu nya. Oh, udah maranehna ge geus nalingakeun meureun. Heueuh nya. Eta Kibanen ukur batuk we bari ngorehan ceuli ku cingireuna. Tapi nya kitulah. Sakumaha anu dibahas di imahna Ramadonglo kitu. Nu ngaranna jalma jahat lain saukur rampok atawa begal wungkul. Teu saeutik nu datang ka ieu lembur saukur keur nimbulkeun kakacauan. Ceki Ogel semua anu ngangluh. Nah teu kaharti ah. Lamun lain rek puak paok rampok. Nah keur naon atuh maranehna make ngadon nyieun kakacauan di lembur batur. Oh yo. Ayeuna teh keur usumna kakacauan jang. Usumna jalma paheula-heula meunang kasenangan. Usumna jalma nganggap bener sorangan jeung nyalahkeun batur. Usumna kasarakahan jeung kamunapekan mahabu di mana-mana. Aya anu ceuk aing bener sorangan tuluy dipaksakeun ka batur sangkan dianggap bener ku sarerea. Aya nu kitu. Aya. Aya anu gumede ngarasa dirina boga ajen jeung wiwaha nya tuluy dipaksakeun ka batur sangkan sarerea ngarasa dirina gede. Oh. Nu jadi korbana nyerah hayat cacah kuricakan. Rea parentah itu jeung ieu bari teu nyaho naon anu sabenerna kudu dipigawe. Wah, mun aya nu wani-wani teh resiko bakal diadu jeung nu sajen. Cek Kibanen panjang lebar bari beungeutna ku rawud haseum. Ginggi neuteup ka Kibanen. Manehna teh cicingeun yo, tapi sakali ngomong pikiraneun yo. Kitu geurentes Ginggi bari neuteup ka Kibanen. Naon sabenerna nu keur kaalaman ku sararea teh atuh Ki? Nah sakitu hareng-hengna ieu teh. Kela. Asa aneh kuring majang. Maneh teh ngakuna tukang ngalalana. Tapi na meni heureut kanyaho kana kaayaan nu keur kajadian ieu teh. Yo. Ayeuna teh keur jamana diadu pamadegan atawa kayakinan. Sanggeusna datang agama anyar. Rea jalma nu parea-rea omong mertahankeun pamadegan ngeunaan bebeneran anu hakiki. Aya anu nyeke paguh kana kayakinan anu saacana. Aya anu merjuangkeun kayakinan anyar. Antukna anu teu nyahona naon ukur jadi korban. Budak parasea jeung kolot. Malah teu kurang anu patelak jeung dulur. Eta gara-gara datangna agama anyar jang. Ya kuring mah euy teu nyaho. Teu nyaho naon anu disebut agama teh. Tapi lamun aya anu parasea ngeunaan bebeneran asa lucu kadengitna teh atuh pahan. Jeung kunaon aki tadi nyarita yen aya bebeneran anyar anu pagedug jeung bebeneran heubeul. Nah anu ngaran bebeneran teh siga kaukur ku waktu. Ayeuna kieu Ki minangka conto yeuh. Lamun aya jalma anu ngalakukeun hal anu teu adil. Nah dina sajian waktu bisa jadi adil atau sabalikna kitu. Nah kabohongan, laku hianat jeung aniaya bakal beda hartina dina waktu nu bihari, kiwari jeung baring supagi. Oh, bangun pagi. Baring supagi. Oh, berbaring pagi-pagi. Aduh, mana tuh? Keur serius ya kuring yo. Oh, naon atuh? Bangun pagi gitu. Baring supagi.
baring supagi teh naon? Masa yang akan datang gitu bahasa Indonesia ala Romo Danglo mah gitu. Oh, Cek Ginggi bari netep kaduanana. oh, kela yuk. Eta kekecapan maneh nu bieu ngan saukur bisa keluar ti jalma anu paham kana agama. Tapi nah maneh tadi ngomong teu wawuh kana agama. Cok sanajan teu ngapoe. Kidar kolot kuring gitu maksud teh. Sok ngapatahan kitu. Ngan tara nyebutkeun yen nu kitu teh agama. Mun jalma geus apal kanu ngaran tata titi duduga prayoga jeung papagon hirup komo bari jeung nerap dina laku lampahna artina eta jalma boga agama. Naon cik kira-kira agama anu diagemna? Usaha. Heueuh ku kolot maneh. Agama naon? Oh. Nya sakanya kuring mah teu nyarita naon ngeunaan hal eta. Jeung naon sakur anu dipapatahkeun ku manehna teh agama atawa lain kuring teu dipejaan kitu. Oh, kuring teu nyaho kokolot maneh ye. Tapi sifatna kawilang aneh. Hal eta nurun ka maneh. Jadi aneh siga kieu. Mimiti datang teu boga sopan santun, tuluy dimaklum sabab siga nu teu wawuh kana agama. Tapi ayeuna norolang cacarita lir ibarat paham kana filsafat jeung agama. Aneh. Bener-bener aneh maneh mah. Eta lain. Eta asa geus sabaraha kali eta aki ngucapkeun soal sopan santun tata titi naon tata titi DJ naon tata tuh titik Kamal gitu. Saeta. Naon? Naon situ teh? Nyebutkeun tata titi DJ naon? Heeh, pokona mah bieu tata titi tata krama kitu sopan santun teh naon atuh? Madon salah serian. Wah, tuh nawang caca yuk. Kalau apalun kata DJ tah. Kuring wae apal. Lain eta anu disengserikeun ge bari ge kumaha sih? Oh, eta titik Kamal. Lain. Naon atuh? Baca deui atuh geura baca deui. Yang serikeun naon atuh iki? Oh, eta. Tuh nya tuh. Ayeuna maraneh jeung serikeun. Padahal cik keneh nyebut kuring teu nyaho kana sopan santun. Bener-bener aneh maneh mah Ujang. Sok sanajan karek saeutik, tapi maneh geus nyaho kumaha lampah nu bener. Maksudna? Nya, bieu eta maneh siga nu maido diseungseurikeun. Artina nyeungseurikeun siga tadi teh teu sopan. Kitu lin. Nya kitu. Sok, nah sok. Kulantaran maneh ngarasa kasigung atawa teu ngeunah lin diseungseurikeun kitu. Heeh. Tah, tidinya we mimitina pikiran mah. Naon anu disebut tata titi sopan santun teh. Tapi maneh sigana bener-bener teu wawuh kana naon anu disebut agama. Sabab jalma anu wawuh kana agama mah nyaho carana kumaha pusti jeung ngajalankeun tradisi ajen jeung inajen hirup. Jalma nu ngagem agama di antarana bisa nunjukkeun laku lampah anu hade. Bener dina cacarita, bener dina pangadeganana, rengkuh kanu leuwih kolot dibarengan ku babawasaan anu alus, boh dina kekecapan, boh dina lentongna kitu. Toloy. Nya nu sejenna deui sanggup ngajaga wibawa jeung kahormatan diri sorangan katut kulawarga, kaasup raja jeung nagarana. Tah, mun kitu mah heug lah. Tapi naha aranjeun siga nu bingung ku akaayaan ayeuna atuh. Pan aya agama teh. Bener tuh. Agama anu ngatur anu bieu di pedar. Tapi sieur bararengung kunaon atuh? Heueuh eta masalahna teh Jang. Ki Banen ngarahuh patetep-tetep jeung Ki Ogel luk tungkul bari ngarahuh. Para wargi kaum dangu kaayaan jadi simpe. Sato peuting mimiti reang di sarada. Jangkrik ngikrik ditembalan kosara manuk lok-lok jeung bungaok ti kajauhan. Peuting teh asa kerasa leuwih jempling. Sok padahal langit cangra. Dina hitungan Ginggi harita teh ninggang poe ke-12 dina bulan ke-12 tahun Saka. Bari netep bentang anu baranang. Ginggi jadi ras inget ka Ki Darma meureun ayeuna ke cunglik sorangan di puncak Gunung Cakrabuana. Mun teu diusir mah ayeuna teh meureun keur balakecrakan bari meulem manuk walik. Pan tadi geus dibejaan ti tadi keneh yeuh. Yen ayeuna teh zaman keur parebut pangaruh jeung kayakinan. Banget ayeuna di bumi Jawa Kulon teh lain ukur aya pajajaran.
Di belah kulon aya kerajaan Banten, di belah wetan aya kerajaan Cirebon. Eta dua kerajaan ayeuna keur ngatur tata kanagaraanna dumasar kana agama anyar. Maranehna bajoang pikeun ngenalkeun jeung nyebarkeun pangaruhna ka mana-mana kaasup ka wilayah Pajajaran. Kela asa geus pernah dibahas di bejaan lin ku. His, manteu wawuh barena ge dina caritana ye. Aduh. Aduh jadi poho. Kumaha sih? Lanjut Maza. Ginggi. Suara saya tak euy. Ginggi. Suara kidahar mah euy. Suara kidahar mah. Tong sok ngerakeun sia. Poan kitu budak kene. Hayo nananyakeun anu geus pernah dibejaan ku kula sia. Pan geus dipedar ha ieu teh dina dongeng bagian anu kadua mun teu salah eta teh. Ayo. Aduh. Ki. Ieu mah memang teksna kieu Ki. Teksna mengulang ieu mah memang kieu teksna teu lain salah si Ginggi ye. Oh gitu. Aduh sugan cepoan. Geus mun teu dipanggil tong datang. Bang Caca so. Eta kunaon maneh siga rungah ringuh kitu ha. Ente. Cocok. Lanjutkan. Tah. Sugan teh aya naon? Ayeuna pangaruh eta agama anyar teh mimitik karasa jeung nerekab. Kerajaan Talaga jeung Sumedang Larang anu baheula bener-bener tumut ka Pajajaran. Sabab dianggap puseur agama ti baheula. Geus lila kapangaruhan ku agama anyar. Sok sanajan sawareh-warehun masih keneh aya nu satia kana agama lila. Ngan nyaeta balukarna teh jadi teu alakur. Aya kandagalan teh anu rerencepan ngagem keneh agama lila. Aya oge nu terang-terangan ngagem agama anyar. Yo, di lingkungan kadagalan teh ge ayeuna sabener-benerna nya teh yo geus mimiti tengah hiji. Sababaraha desa masih nyekel pageuh ajaran lila, sababaraha deui geus ngalepaskeun kitu wae. Tarawari kaum dangu ngadenge pedaran kitu asa kuriweuh kieu kaayaan cek pikir Ginggi. Ari kampung ieu sorangan bilukna ka mana Ki? Nya di dieu ge sabenerna geus rupa-rupa pamadeganana. Ngan Ramadonglo teu maksakeun kahayangna. Da kitu pasipatanana Ramadonglo mah. Anjeunna nyepeng kana dawuh Kanjeng Prabu Sri Baduga Maharaja. Maharaja Sri Baduga Maharaja kitu anu ngageugeuh Pajajaran 10 tahun kaliwat. Baheula Sang Prabu turun sabda yen moal ngalarang-larang sakurahayatna pikeun nyekel hiji kayakinan anu dianggapna bener. Nu teu meunang mah ku Sang Prabu teh yo ngagem hiji kayakinan bari jeung teu ngarti atawa teu paham naon anu diagemna eta. Nya teu naon rahayat milih kayakinan anu mawa mangpaat keur nanjeurna nagara lain keur nipu jeung hianat sokomo keur saukur dipake ngumpulkeun raja kaya jeung kasenangan sorangan. Teu naon rek pindah kayakinan asal bisa pikeun tutulung kanu butuh nalang kanu susah tanpa pamrih. Kitu. Eta Kibanen ngajawab panjang lebar. Ngan sanggeusna Sang Prabu Moksa ngahiyang kitu. Kawicaksanaan eta teh teu bener-bener kaharti jeung dilarapkeun dina perilaku sapopoe nu sakumna lapisan masyarakat kitu. Rea nu bajoang boh mertahankeun keyakinan lila, boh nu anyar saukur pikeun kapentingan politik. Aduh, teu ngarti yo. Kelak sing alon ieu ada ngeloding yo. Oh kieu yo. Kawicaksanaan ti Sang Prabu Sri Baduga Maharaja teh teu didarapkeun dina kahirupan sapopoe. Rea anu bajoang boh nu mertahankeun keyakinan lila, boh nu anyar saukur pikeun kepentingan politik. Oh, politik teh naon atuh? Sia mah teu ngarti yo politik teh naon? Politik teh naon atuh ai politik? Cing tanyakeun ka tukang dongeng saya teu ngarti yo. Aduh. Mana tukang dongeng teh? Naon. Tuh eta politik teh naon cenah penjelasan di teh politik teh naon teh? Ai politik teh tina politik. Intina mah kumaha carana meunangkeun jeung miara
kekawasaan gitulah pokoknya mah. Jadi kekuasaannya pokoknya mah gitu kumaha kekuasaan. Kekawasaan. Nya kekuasaan teh naon itu? Kekawasaan. Oh, kekuasaan. Jadi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Nya simpel nama eta lah gitu meh. Teu panjang teuing padaranana. Sok-sok atuh lanjutkeun kana carita deui. Tah gitu. Oh, gitu. Oh, da sake kerek ngedenge. Sok kuat. Kalakah heuai deui eta budak teh. Heeh, da meh tono atuh teh geus penting nya teh yo. Yang ngabahas salah anu teu ngarti aing mah deui. Eta Ginggi bari-bari gom dangu karelek manehna heuai tandaning tunduh mimiti nerekab. Nya pokona mah kieu we. Mun maneh telik dina nitenan kaayaan, tangtu hiji mangsa bakal ngarti. Matakna sing telik. Sok serajan karek turun ti gunung kitunya. Kudu ditaliti siga rupa teh ditalingakeun. Nya aduh benuh. Sok atuh. Para wali kaum dangu kibanen ngaleos turun tina bale-bale gap manehna kana koh tuluy ditakolan make wirahma. Eta mun ibu ki ngarengkol wae jeung ceuleuyeuk kitu mata teh. Hacida tunuh nasigana ja teh nya. Geus lah maneh teu kudu ngilu jaga jang. Ceki ogel ka Ginggi. Ginggi mesem tadina mah siga nu nyarek milu jaga peuting ari ayeuna karasana tunduh jeung kacidalungsena. Ti isuk rebun-rebun turun unggah gunung terereh-hereh teh atuh para wali kaum dangu malah ngadahar kerek mencek bekal ti kidar mage bari lempang. Ginggi ngababenah tempat sarena buntelan kain anu salila ieu disorendang dijadikeun bantal. Manehna sare nangkarak matana peureum. Brai kalangkang wanoja anu nanggeui baki teh jeung juguhan teh nembongan. Saha atuh manehna teh? Ngan galecok na hate eureun eleh kurasa tunduh. Ginggi ngalenyap. Tapi kituna teh teu lila para wali kaum dangu sabab Ginggi kahudangkeun ku sora anu nyentak. Saeta. Manehna anu kapeutingan ki kubu. Ngilu ngarana pungkul. Kadenge sora Ki Ogel ngajawab bangun anu hormat taker. Sakedapan simpe pok sora anu anyar teh nyarita. Hudangkeun. Jong. Hudang jong. Ki Ogel ngagebig-gebig awak Ginggi anu sabenerna geus hudang tata dikeneh ngadengekeun maranehna. Ginggi api-api nguliat. Karelek maena heuai tuluy rucang riceng gigisik kedua leungeunna bari rutret ka sakurilingna. Hudang. Ceki kuwu anu semu nyentak. Ginggi gigisik deui bari ret ka tangtungan anu nulak cangkeng gigireun bale-bale. Saenggeus dititenan anu ngaranna kubu teh hiji lalaki make baju kampret hideung, calana komprang bodas jeung sarung anu nyampai dina pundakna. Manehna make tarumpah kulit jeung cincin batu ali anu nyarelap hampir dina kabeh ramo-ramo leungeun kenca jeung katuhuna. Aduh. Seueur batuna ye. Iketna hideung totol coklat. Ginggi mencerong kana mata Ki Kuwu anu buleud hideung moncorong irungna gede tapi pengek, kumisna gede jeung kandel melengkung siga tanduk punding. Ngahormat ka Ki Kuwu Suntara jang. Kibanen ngingetan Ginggi. Inget kana pangalamanana mun manehna sangeunahna tangtu batur bisa kasigeung hatena. Ku kituna gancang manehna rengkuh dituturkeun ku Ki Ogel jeung Kibanen. Sangaran maneh. Di mana jeung naon keperluan maneh di dieu? Ceki Kuwu Suntara neregteg. Kuring kapeutingan. Kuring nu ngalalana keur neangan gawe. Nya satadina mah sugan bisa jadi tugur di dieu. Eta Ki Kuwu kalakah ngabarakatak bari muril-muril kumis anu kenca jeung katuhuna. Ya. Tukur teh pagawean anu eueuh bayaran dana. Sabab mangrupa kewajiban dasa atawa pajak tanaga gitu. Dasar balago sia. Oh, karek nyaho tugur teh saukur kewajiban. Nya emang gitu. Tapi mun maneh saukur ngalalana keur neangan sawap-wapeun mah pek cakeun dongengna gitu. Astagfirullah. Para wali kaum dangu rupina cag heula ieu dongeng bagian kalima tina judul kahiji trilogi
Senja Jatuh di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permananya. Sim kuring tekenat rada dihapunten wireh seueur kekirangan sareng kalepatan kalih sempal kapi goyona dina medarkeun ieu carios. Mugi-mugi sakudak sakedikna sasireuh sambeunjeureun aya hikmah mangpaat utamina hiburan kanggo urang sadayana. Sim kuring sajamit mundur. Urang patapang dangu deui dina lajeungna carios. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.